Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol bade neraskeun dongeng dina judul Si Bolet. Seri carita Jawara Siluma. Dina episode anu kalangkung Kang Dagol nunjuk nyarioskeun kaayaan si Jurig Ririwa anu ngajorang ka bumina Juragan Juma, tapi kenging halangannya ti anak buahna Juragan Juma lah gitunya, sempat tarung oge tuluy kabur, tapi tetep ditalingakeun ku si Bolet kumaha ieu lajengan cariosna, mangga ka sadayana cara ketan. Dongeng Si Bolet episode ke-13. Kebat lumampahna si Jurig Ririwa, manehna suat siot luluncatan, lumpat berulumpat ngajauhan tempat pakalangan anu tadi manehna tarung tea. Satuluyna manehna lumpat muru ka sisi lemur anu berasna ka leuweung Gunung Ipis. Sadar aya anu nuturkeun, si Jurig Ririwa tuluy di hiji palataran anu rada lega manehna tuluy cicing nangtung ajeg bari melak cangkeng. Jika anu nungguan ka jalma anu nuturkeunana, si Bolet anu ti tadi nutur-nutur ka anu mudag si Jurig Ririwa, kumanehna oge katalingakeun kumaha kaayaan si Jurig Ririwa anu ayeuna jiga keur nungguan ka anu mudagna. Katingali ku si Bolet srong anjog antara anu mudag jeung nu diudag. Kadenge si Bangkong anu harita ngudag tuluy ngomong semu susumbar, arek ka mana mani Jurig sia? Minangka jawabanana eta si Jurig Ririwa tuluy jebrut nyerang ngasongkeun cakaran anu mateni kana awakna si Bangkong. Seak-seak eta cakaran tina kuku-kuku leungeun anu pararanyang teh ngabumbat babit ti katuhu ka kenca anu kenca ka katuhu terus nyerang jerebuk ngarah-ngarah kana awakna si Bangkong. Si Bangkong anu samemena geus nganyaksian kana kamampuhanana ieu si Jurig Ririwa tuluy wae manehna oge teu loba pikir langsung narogas kana bedogna, malahan mah tuluy ngayakeun serangan-serangan oge males kana serangan ti si Jurig Ririwa teh. Antuk nama dua pakarang bantrok antara bedog jeung kuku-kuku rangguas tina leungeunna si Jurig Ririwa. Paduna jiga antara logam jeung logam, antara bedog jeung bedog sing sariat mantak ngilu anu ngadengekeun sing balentrang, jika malahan mah sing buricakna kembang seuneu tina benda logam anu pating diaradu. Dina hiji kasempetan si Jurig Ririwa ngahembatkeun cakaranana ka arah si kodok, maksudna si Bangkong, disusul ku cakaran ti sabelah kenca anu ngarah ka hareup nyerebuk kana awakna si Bangkong. Si Bangkong ngan ukur bisa nakisan bari unuran. Si Jurig hulu ningali lawanna jika anu kadeseh ngayunan kana kamampuhanana tuluy manehna ngahembatkeun deui cakaran bari disusul ku tajongan anu mateni ngarah pisan kana angeunna si Bangkong. Hiu tu cenah. Si Bangkong jika anu nahan napas tidinya katingali si Jurig Ririwa tuluy nyerang deui ka si Bangkong. Cakaran ti sebelah leungeun anu katuhu nyebruk kana sirahna si Bangkong. Ngarasa si Bangkong kagok kana nakis eta serangan manehna tuluy ngerok bari nyingkahan eta serangan, tapi tapi tajongan si Jurig Ririwa nengal pisan kana angeunna 2 kali. Duk. Teu cukup kitu ayeuna mah cakaran si Jurig Ririwa keuna pisan kana tonggongna si Bangkong.
Seret. Wah. Dina kaayaan saperti gitu. Joal teh baturna si bangkong nyaeta si kodok teh meureun nyusul ka lebah ti geus nepi ka lebah dinya oge. Ningali kaayaan baturna anu jiga nu ripuh ditibanan serangan-serangan anu mateni ku si jurig ririwa, tuluy si kodok langsung wae nyerang ngabelaan nu jadi babaturanana. Teuing kumaha caritana sugan meureun si kodok encan siap jeung teu nyaho kana kamampuhan anu sabenerna. Ieu si jurig ririwa manehna teu ujug-ujug langsung ngajengkang ditajong ku si jurig ririwa nengal pisan palebah angna. Malahan mah disusul ku tonyokan palebah beungeutna pisan. Satuluyna si kodok ditajong ditekuk ku dampal suku palebah punukna pisan. Si kodok langsung wae nambruk di dinya teu empes-empes bangun amah kapayahan. Nya kitu deui katingali si bangkong oge geus teu manggap mulia manehna dina kaayaan tatu ngagoler jiga nu teu empes-empes. Ngarasa lawan-lawanna geus darubuh, tuluy si jurig ririwa celeng deui ngajauhan di eta pakalangan lumpat ngasruk asup ka leuweung ipis. Si Bolet anu tadi nyaksikeun kana tarungna antara si jurig ririwa jeung centeng-centengna juragan Jumat. Nah hatena tuluy ngomong, hebat oge ya jurig teh, tapi ieu mah lain sajurig-jurigna, pasti ieu mah jawara anu make pitapak jadi siluman. Samang-samangsa kapireungguh si jurig ririwa tuluy ngejat ngajauhan di eta tempat. Si Bolet tuluy nuturkeun tetep dina kaayaan nyamuni mung kanyahoan yen ieu si jurig ririwa dituturkeun ku manehanana. Ngasrukna asruk-asrukan ieu si jurig ririwa asup ka jero leuweung. Sanajan bari hese katalingakeunana tetep wae ku si Bolet bisa katangarakeun. Meureun lamun ku jalma biasa mah eta kaayaan samodel kitu teh moal bisa kapanggih jeung moal bisa katuturkeun, tapi beda ku si Bolet mah. Manehna geus meunang warahan jeung latihan ti Ki Sanca jang nuturkeun kana kaayaan samodel kitu. Si Bolet tuluy ngajol ngapung anu luhur pisan ngengcrek dina hiji tangkal. Katingali ku si Bolet eta si jurig ririwa geus nepi ka hiji tempat anu di hareupna teh aya gawiar anu rada rungkawing. Teu pati luhur kira-kira 10 meter, tapi eta teh kawilang hiji gawir batu atawa cadas. Dina sela-sela rungkun di belah tengah. Lamun ti handap mah kira-kira luhurna 5 atawa 7 meter. Si jurig ririwa tuluy ngajol ka eta gawir. Malahan mah jiga anu asup ka jero gawir. Wah, asup jika asup kana guha nya balanya. Pareto kuring teu sempat nika dieu. Keur dilatih ku si guru Ki Sanca. Tapi mah ya kitu cenah pikirna si Bolet samang-samangsa ningali eta si jurig ririwa asup ka jero guha. Dah, nah dituturkeun atawa ditungguan atawa balik deui wae. Aduh, jadi bingung kuring. Ceuk si Bolet bari tetep ajeg celeng nangkep kana tangkal anu rada rimbun, tapi bisa awas kana eta gawir anu diasupan teh ku si jurig ririwa. Sajongjongan mah si Bolet ngan ukur ngahuleng jiga anu mikir nimang-nimang kana pilampaheun nah ditungguan nah dituturkeun atawa balik deui wae. Dina kaayaan samodel kitu teu kanyahoan, tapi korosakna jeung ngahiukna hiji barang anu dibabetkeun ka manehanana nyebruk nyuruwuk ka arah awakna si Bolet. Duk eta aya benda anu dialungkeun keuna pisan kana leungeun jeung sukuna si Bolet anu karasana ku si Bolet matak nyeri jeung sing sereumeun. Antuk nama panyakal jeung
sukuna anu nangtung di dahan kai teu karasa lesot tuluy koleang manehna ngoleang muragahna. Dina kaayaan saperti kitu teu kanyahoan aya serangan sejen anu datangna ti belah handap. Jiga nyangap murukan awakna si Bolet tapi karasa aya hiji tonyokan anu kena pisan kana punukna si Bolet padi tuk. Si Bolet teu ingat di bumi alam. Cag urang tunda kaayaan si Bolet anu teu naon aya naon tah. Urang tunda geula sakedap tangtu ka payun ka sampeun deui. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di lembur kebon jati. Di lembur kebon jati kadang wargana nuju kaayaan rariweuh. Arek kumaha teu kitu keur kaayaan harengheng. Sabab aya cenah sok didatangan wae ku jurig ririwa. Tuluy aya hiji wargana anu mangihan eta jurig ririwa keur ngolebat we. Pipinahan di hiji tempat ka tempat anu sejen. Anu ngajadikeun silih bejaanana tuluy moro ka jurig ririwa. Kebat lumampahna kadang warga anu lumpat muru jurig ririwa ka belah kidul teh. Atuh da teu nyahoan sabab ieu si jurig ririwa mah tuluy nyincet ka belah anu sejena ka belah wetan anu akhirna mah ieu udagan kadang warga teh teu ngabuahkeun hasil. Ngarasa udaganana teu ngabuahkeun hasil tuluy kadang warga teh baralik deui ka jero lembur malahan mah tuluy kumpul di bumina Pak RT Kebon Jati. Malah di dinya oge geus aya si Bolet. Punten, geus aya Mang Bakir. Pak Ici katut nu sejen-sejena. Kabeh warga oge kaasup Mang Bakir eueuh anu nganyahwankeun kana arah lumpatna si jurig ririwa. Malahan mah kapan sempet tarung heula di imahna juragan Juma teh, tapi kejadian eta henteu disadari, henteu kanyahoan ku kadang warga mah. Kadenge Mang Bakir nyarita, mono ari jang burednya ieu teh. Pak Ici Kebon Jati tuluy nyarita, pugugannya ieu teh Mang Bakir. Tadi kukuring dilieukan teu aya, jang boleh ka mana atunya? Palang siang, tapi kumaha jang Bakir maksudna? Nya, kuring mah hariwang. Yang boleh teh mudah eta si jurig ririwa tuluy ka mana gitu. Si Una teh kasorang lah kuring mah. Kitu cenah pikiran Mang Bakir. Aduh atuh kumaha da. Bingung neangan ka belah mana. Dari ka belah kidul mah berasna teh kadinya pan ka jamatan teh tuh di anjong teh ka itu ka lemur babakan. Nah tuluy ka lemur babakan kitu udagna. Atawa ngaleungit wae di dinya di jamatan tah. Pan meureun jurig ririwa teh di dinya. Bingung atunya. Tapi tadi aya anu labas teu sugan ka lemur babakan. Kitu ceuk Kang Bakir. Koreng nepi ceuk hiji jalma ngawaler. So itu Mang Wendin nya koreng tadi ti ka jamatan malahan mah lewat hampir ka sisi lemurna itu ka lemur babakan malahan mah jeung Mang Jaja tapi papangi oge jeung kadang warga di belah ditu malahan mah papangi jeung Mang Hansip jeung Pak RT tapi cenah mah teu ningali aya jalma anu ngaliwat ka dieu da di lemur babakan oge sami kos di urang maunan mah riweuh-riweuhna urang oge di ditu oge meureunna naon teh sarua jaga-jaga tapi cenah teu aya anu nepi ka dieu cenah kitu saurna teh malahan mah ieu Mang Hansip ge ngiring ka dieu. Mang Hansip ngiring ka dieu mana atuh Mang Hansipna kitu ceuk Mang Bakir. Dia kuring mah teh dieu nya kuring tadi oge ningali teu aya sasaha da tadi teh kuring teh keur ngarona kitu nya ngadenge di lebat lembur ieu soor nu riweuh-riweuh malahan mah soor opor-opor anu diulung-ulungkeun nya kuring jeung kadang warga di kampung itu oge babakan oge ningalian ka belah dieu ka belah anu kecamatan tapi teu aya sasaha. Duh ka mana atuh jang boleh dieu nya kitu cenah pikiran Mang Bakir. Pak RT kumaha atuh ieu? Nah kudu diteangan atawa kumaha Pak RT?
Cek Mang Bakir mentasaran ka Pak RT Kebon Jati. Anu ngajawab malahan mah Pak Ici Kebon Jati. Kieu jang bolen. Ari kuring mah percaya ka jang aduh hampura salah ngomong teh. Kieu Kang Bakir, kuring mah percaya karena kemampuan jang bolen gitu tah. Ka tingali nama ieu jang bolen teh boga peperengian atawa kemampuan anu lebih punjul tinimbang orang-orang nu aya di dieu bangunna. Jadi nya lamun teh mah arek nyungsi neneangan eta si Juri Giriwa atawa kumaha meureunnan nya kuring mah teu pati hariwang. Tapi lamun tika nya kira-kira engke tengah peuting can aya keneh atawa urang tungguan heula sababaraha waktu gitu tah. Bari urang ieu heula badami heula ka mana urang kira-kira arek neangan gitu tah. Tuluy tidinya Pak RT Kebon Jati kedalisan. Bener Pak Ici, urang ulah ketas harupateun. Cek kolot mah sagala rupage kudu niti wanci nu bestari ninggang bangsa anu disejah artina mah urang kudu rinti ulah kurung gusuk. Ayeuna mah urang tangarakeun heula sababaraha waktu mah bari urang ge urang ngarencanakeun kumaha kabelah mana ieu urang neangan jang bolen. Kitu cenah cek Pak RT. Sanggeus kitu mah kadang warga ngadarumpul sawareh di imahna Pak RT. Sakabareh di imah beralih ka imahna masing-masing sabab masih keneh ringrang ningakeun kaluargana di imahna sewang-sewangan. Sabab cenah dihenteu-henteu oge di lembur Kebon Jati teh keur kaayaan harengheng melang bisi aya jalma anu ngamanfaatkeun situasi ribuh samadoel kitu ku ngalakukeun tindakan-tindakan kajahatan saperti ngarampok maok atawa nu sejenak. Di bumina Pak RT Kebon Jati masih keneh aya nu ngariung nyaeta Pak Ici, Mang Bakir, Mang Jaja, si Uwen, katut Mang Hansip. Malahan mah Mang Utas jeung kadang warga nu sejenna ge masih keneh araya ngariung we di hareupeun imahna bumi Pak RT. Tidinya Mang Utas kadenge nyarita, "Kieu Pak RT, ari lamun tadi memang si Juri Giriwa, disebut Juri Giriwa we lah, kebae lah ngarang-ngarana mah. Dah ari keur kuring mah nah meureun eta disangkut pautkeun jeung Neng Yaya atawa henteu pokona mah. Ieu Juri Giriwa teh geus ngariweuhkeun di lembur urang. Jeung dipikir-pikir mah aya kabungkelekan kitu mah. Dipikir-pikir mah bener jeung Pak RT jeung Mang Bakir. Bisi wae aya jalma anu ngarupakeun Juri Giriwa nyen pitapak atawa nu sejenna." Terus kumaha kitu Mang Utas, cek Pak RT. "Lamun bener eta jalma teh atawa si Ririwa teh lumpatna ka lebah jamatan. Ka lebah jamatan teh lamun labas mah bener kaitu ka kampung Babakan. Tapi lamun nyungsi ka belah girang ti Wahangan bakal pinah kaitu ka Lemur. Anu sejen sanajan dipisahkeun ku hiji pasir atawa Wahangan Cibiru." Terus kumaha Kang Utas? "Tah lamun ka belah iri mah jelogna teh anjlog kaitu kapan eta teh ngaranna teh ka Wahangan anu nujuna ka Leuweung Ipis." Nya terus kumaha Bang Mang Utas? "Tah lamun urang arek nyungsi oge neneangan bisi arek di teangan mah ieu jang bolen nya ku urang kudu di teangan di dua arah nu tadi. Salian ti urang oge kudu nalingakeun ka kampung di Babakan. Mun bisa mah urang Babakan oge bejaan. Yen jang bolen dina kaayaan can kapangi laratanana. Maksudnya bisa jadi tilu tempat yang kurang dituju teh. Kahiji ka belah girang, kadua ka belah kampung Babakan, katilu ka belah hilir anu berasa teh ka Leuweung Ipis." Tah kitu sapamanggih kuring mah kumaha tah? Aduh saya pisan teh pamikiran teh Mang Utas. Nya ari kitu mah ulah teuting lah, ulah dilatih nungguan. Kuring oge jadi hariwang bisina teh kasorang ieu si bolen teh. Eta mah kieu atuh.
Mang Utas jeung Mang Hansip babakan sok we ka itu kalau mun babakan mun bisa babadamian Pak RT oge wartakeun we jang molen gitu dina kaayaan ngudag si juri giriwa teh can mulang deui tuluy deui Pak Ici jang Uwen jeung sababaraha warga we Pak Ici sok pelarian kira-kira ku Pak Ici bisa diandalkan sok ka belah girang ka itu tuh ka wahangan Cibiru ka itu ka pasir teangan sugan ka belah dinya aya eta mah kumaha we meureunna nah kuring jeung Mang Bakir jeung Mang Jaja mah urang nah kayak ngilu lah sababaraha jalma urang ka belah hilir anu brasna kayak kaleuweung ipis kumaha tah lamun saperti kitu tidinya Pak Ici tuluy ngawaler eueuh kuring ge satuju Pak RT tapi kudu aya tangara hartina mah urang teh nyungsi teh kudu naonnya ulah asruk-asrukan teh puguh gitu tah kudu aya naonnya tangara anu pasti ek ti ka mana gitu tah neanganana lamun ditanya sama dia gitu mah bingung atunya aduh kumaha tuh tidinya Mang Bakir tuluy nyarita kumaha lamun kieu ayeuna mah urang pilarian heula we beureunan nya intina mah ti kakapangih nya ai tangarana mah lamun kira-kira geus aya balebat atawa carangcang tihang panon poe bijil kira-kira waktu subuh nya urang balalik dewe ka dieu urang pangihkeun we sapamangih lamun teh mah can kapangih tapi mudah-mudahan we atuh sing enggal kapendak jang moden kuring mah jadi ringrang jeung salempang saya Mang Bakir kumaha Pak Ici Mang Utas Mang Hansip satu sanggeus boga kacendekan kitu mah tuluy kadang warga lembur kebon jati nyebar ka tilu arah nu disebutkeun tadi rek neangan si Polentea di tempat anu sejen pernahna di imahna Juragan Juma si Bangkong jeung si Kodok geus narpi deui ka imahna Juragan Juma katingali si Bangkong anu tarung patutunggalan tea di hiji palataran di sisi Gunung Leuweung Ipis ngalaman kakenaan tatu anu lumayan untung we henteu tika paragat nyawana sabab dicahcer diserang ku eta jurig ririwa sedengkeun ari si Kodok mah teu pati sanajan manehna oge sempet heula kapayahan sababaraha waktu malahan mah anu mimitina sadar oge si Kodok pisan tuluy nulungan kasih Bangkong tuluy dibawa ka imahna Juragan Juma tidinya Juragan Juma tuluy nyarita aduh make barali kali teu hasil mah ngadon kalak amawa tatu urusan ieu teh ceuk Juragan Juma ngadon amek-amekan tidinya si Kodok nyarita lain kitu Juragan kuring duaan geus usaha ngaladenan jeung hayang nyerek ka eta jurig diriwa teh tapi aduh bener-bener lain jurig samanea eta mah lain jurig eta mah tapi hiji jawara oge anu nyiluman ngagunakeun jujurigan aduh tapi elmuna teu bisa dianggap enteng Juragan dah lamun ka jalma-jalma biasa mah bangunna mah jauh jeung anak buah Juragan nu sejen tika bisa palastra lah untung kuring bisa nyalametkeun jeung ieu si Bangkong oge teu tika perlaya ceuk si Kodok bari mukaan bajuna si Bangkong anu pinuh ku tatu urut cakaran si jurig ririwa teh ningali kaayaan samodel kitu mah Juragan Juma teh atawel hatena jorojoy karunya we ka anak buahna nu duaan ieu nya tuh kemae lah gitu-gitu kemae da kumaha deui meunang nu penting mah urang geus usaha terus eta kumaha tuh si Bangkong teh bisa katulungan ceuk Juragan Juma tuluy si Kodok nyarita ari katulungan mah bangunna katulungan Juragan ngan tong boroning ieu si Bangkong
kuring oge ieu ngalaman lumayan tatu ya. Aduh seol keneh ieu beteung jeung punuk nyeri keneh. Aduh untung teu menang tatu katurih ku eta cakaran si juri giriwa. Bangun mah lain cakaran anu samaneh eta. Lamun juragan kacakar wah buah-buah bisa aduh palawur dah. Nah gitu gara aya naon make kitu ceuk juragan cuma saka tingali kuring mah eta cakar teh lain cakar sacakarna tapi jika tina besi atau tina peso atau hanya bisa wae bedog anu dijieun disusunkeun tika cakar lah. Malahan eta sanjata teh bisa wae geus dicampuran ku racun. Untung kuring ieu si Bangkong mah geus dibere racikan jajamu anu bisa ngajauhkeun tina eta racun-racun anu samodel kitu mah. Rada wau racun mah eta teh. Tapi lamun teu buru ditarekan mah teuing ya si Bangkong oge ya. Ceuk si kodok bari nyarekeun si Bangkong anu masih keneh empes-empesan teu loba carita di urusan ku babaturanna teh. Nya kitu-kitu atulah ayeuna mah rok sok leureukkeun heula. Ngan beuneunan ari kitu mah ilain duaan teh bisa ngayonan kana kaayaan eta si juri geriwa teh. Aduh dina hal ieu mah kuring ngaku da lamun dipaksakeun oge moal kuat kuduna mah kudu mindang saraya deui yeuh ka Ki Guru jang ngayonan ieu si juri giriwa teh sabab lamun diantep bisa-bisa juragan oge pawur ka sorang kitu cenah ceuk si kodok. Aduh kumaha atunya can urang teu tandai kaayaan di mumina juragan cuma urang kocapkeun ayeuna kaayaan si Bolen anu tadi cenah diserang teh ku hiji perkara gitu ting naon tah kajadianana. Si Bolen teuing kumaha caritana geus aya di jero guha didamaran ku hiji lantera anu celak-celak we nyaangan di eta ruhangan. Katingali ku si Bolen aya hiji jalma anu neuteup we kamanehanana. Bari seuri leutik tuluy eta jalma teh nyarita ka si Bolen. Dulur Andika katingali ku kuring geus sababaraha kali mangihan jeung kuring jeung Andika geus sababaraha kali oge tarung. Tapi kieu dulur kuring eueuh urusan jeung Andika. Urusan kuring ngan ukur hayang mangmaleskeun ka jalma anu durjana anu geus wani-wani ngalakukeun kakejeman ka hiji jalma tika manehanana perlaya. Caritanana mah Andika teh kudu nyaho ngan sabenerna mah teu kahaja kuring teh keur kaayaan lumampah di hiji isuk tuluy kasaksian aya 3 jalma anu keur ngagantungkeun layon di hanapeun jamatan. Nya intina mah kuring hayang nyiluan mangmaleskeun ka jalma anu durjana. Saha-sahana kuring Andika teu kudu nyaho. Jeung mun bisa mah tempat ayeuna dicicingan ku kuring anu ku Andika dikanyahokeun tong wani-wani dibeja-bejakeun nu sejen. Sanajan ku Andika dibeja-bejakeun nu sejen oge beuting kuring mah geus ini teuing ka mana. Waktosna paratos cekap kanggo episode anu ayeuna. Kumaha anu carios rejengna ieu? Carios si Bolen ieu. Sateuacan dipungkas. Urang teh elehna ieu. Duh hatur nuhun pisan ieu ka Teh Iis Yuliadi anu selalu manco hadir. Hatur nuhun Teh Iis. Sareng deui Kang Nanang karyana 8272. Komeng hideung anu selalu hadir oge ieu. Supriyatna akun 3707
3703 Amah Cikal hatur nuhun. Salak 2024 hatur nuhun. Kang Patihur Rahman 3057 hatur nuhun pisan. Sareng sadayana anu atos komen ya dina kolom komentar, sareng anu atos subscribe hatur nuhun pisan. Mugia dilancarkeun sagala rupa pamaksadanana sareng diberkahkeun kana rezekina sareng sadayana anu kerasa ngarungkukeun nyakseni kana cayos dongeng ti Kang Nagolieu. Urang patapang deui dina episode anu salajengna. Wilujeng patepang deui. Paramio.